Nur, meuli gas. Yeuh, nu kosongna. Yeuh, 20.000. Waduh. Poho, duitna teh dibawa. Bisa dibawa heula gasna? Teu bisa, Ce, bayar heula, harek bisa dibawa gasna. Urang kagok keur ngagoreng lauk, Nur. Geus mineng cigah kitu, ujung-ujungna teh datang deui jeung jelema-jelemana cokot heula duitna. Moal lila atuh Nur, urang kagok keur masak, beudeuh ngasakeun. Bawa heula we nya gasna. Embung ah, bawa heula duitna, karek bawa gasna. Yo, duitna. 50 duitna, kala pulanganna. Ah, Nur, keur maneh we pulanganna. Cepitri, Cepitri. Iya, Nis. Kala, urang keur di jero. Abi moal lila, Ce, ada kieu mantuan masak teh ya. Keur acara bukber engke. Oh, acara bukbernya. Tapi cenah Ece tadi subuh teu saurnya. Sieuna bisi Ece leuleus, teu naon lah teu bantuan oge. Abi deuk teh heula nya. Teu naon, Nis. Urang masih kene kuat. Ke sakedeung deui nya. Oh, nya geus atuh abi tungguan. Ayo, Nis, urang ge deuk ngabantuan keur acara bukber engke. Oh, Ece masih puasa teu? Nya puasa atuh. Ya, 60.000-an. 60.000? Tadi. Naon cenon? Urang mah nyokot dompet. Ah, henteu. Naon? Ieu. 60.000 kan? Tati, rek ka mana? Menikah teu nanya. Ulah sombong-sombong, jelema sombong mah bakal pae. Aya mahal. Ih, ari Ceh Haji menikah kasar pisan eta biwirna. Ari jadi awewe, homo Ceh Haji mah geus boga pangkat haji, ngomong teh nu alus-alus, ulah nu kasar-kasar. Naon atuh Tati? Da Ceh Haji mah emang kieu lamun ngomong. Bibir Ceh Haji mah kasar, tapi hatena mah bageun. Kawan Tati, mana ujuk-ujuk gampiling? Sorry nya Ceh Haji, dengan Tati emang kasar, tapi hati Tati mah bageun. Nice.